Bapak dewek di tadinya nyumput teh silaka kali lapor dinagot dikali-kali sugan dina angkot angkotna ge da loba tuh kumaha geus ieu bapak aing heuleu atawa milu ka rombongan sajen urang teangan piraku urang teu nyaah anu jadi bapak heuh bari urang nyimpang heula euy ka mana kayaknya ka Jatimakmur nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi nah aya naon dinya ieu istilahna kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu Yayasan Amalillah Pusat teh Koordinasi Wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura salaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono rerencanganana urang kainya sekalian minta ongkos tek minta dolar lain lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan pan geus teh habeun we lain keur panayagan engke panayagana panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saselek we bareng neangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak Erperi, ieu mah Bapak Erperi Suranto. Mawar bodas cenah itu. Mawar bodas akang. Anu kitu teh geuning. Bapak jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul nah ya teh
hirup teh dunungan masih waspada sangkan manghitung lahir sehat batin larang si kamuya sangsara lahir sehat batin larang si kamuya Dinang mudahan cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gunta ganti gogodana gunta ganti Purwakarta kira-kira terarido mana tuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi jadi penyakit atuh make jeung terarido segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok nyata kitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can anggeus geus nyieun deui mun teu kau peureuh sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui gede Bapak R Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nya atuh akal canyawer canyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sadaya aja agung keseniman teh ka seniman bawa ka masyarakat burukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki manangga payang pan kabagi sadaya pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata gerepek seuri we sapoe teh eureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda teh heeh
banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh menikah kasep gitu padahal hayu suana mah teh tos 18 tahun 18 tahun mah budak heeh kalau begitu cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Pajinang Raina Pajinang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah udud mah leuteunana Sanyawer eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kurupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina ti Beijing di Beijing ayeuna de ka Itali waduh marukana urang wado Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku si lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul deuleu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh Raya Lumatakin lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ti kieu we ngagulak-gilak si cepot nya bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang deh heeh bisa keluar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa tamat mah euy dina sagala rupa ilmu jadi duit kitu benar kan heeh can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal matak teh mati ke kahareup mah dalang teh insinyur doktoraneus sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula benten ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek anu ngaronyat heeh nu ningkat bener dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi ngigelan zaman kumaha we carana dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor ngajuru panggung ngabebeula sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we heeh ngarepe keur mah geledder yang irungna teh nya benar kan tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik sistem ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison tuh apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebut lagi cek urang Sunda mah kedul. Ku uleun. Cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh ai pangabutuh gede ai digawe mung da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah benar
Dina datang lagi diirit meureun. Nya Letik benar kan? cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Cek kiai macana engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hote jalan aspal, jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Oh, benar. Meunang kokod teh. Jawaban Batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka Heeh. Benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui, bener. Heeh sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Hasilkeun Sabab di dunya mah butuhna harta. harta. Keur manyangkeun umur, Keur nyakolakeun budak. keur nyakolakeun budak, Keur ngadidik budak. keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluikeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya, Bener kan? Sampai berhasil. nu macaknya lobah dieu kudu ngalagu hirup mah. Nah urang tengah lagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu gambang pantina kai teh gambang. kai jeung panjang kaos kereta api. Gara sok lagukeun gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Angeunah. Dari tunjang Barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Luy gener. Bonang jeung rinci. Jenglong. Rebab. Kendang. Sineng. Dina jaman pawaluna jaman negeri kesatuan Tah, dewek niga. lamun tayang Kenangan cing napa. persatuan alamat awut-awutan pokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan. Dalam tedik tipu gitu mah mau dikenangan aing. lain Berlin. Urang ketipu ku si Akang. Tak gitu politik teh euy. Mani lemes. Lain lemes gitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigalna dikenangan. Lain kepancing, Rin. Gitu. Tah, moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun. Kenang-kenang. Coba lamun saron gerepek nakolna kemana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salenro. Ije Mataram. Ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geresok.
tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu pugu dengekeunana teu pugu tuturkeunana lieur kaingna ge loba janji teu pugu Arengheng teh bener arengheng Pak Jejet ku dedeuan teh bener teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge nah ai geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun gara pek pikir ku siana naonan kitu pedah bener kan nya alus mimiti alus disetar goreng di finish tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu penjajah baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui nah naonan gara sok pikir ku baheula mah tina berjuang heula tidak berjuang heula sagala rupa oge apa pahit ketirna gitu eleh keneh ku paningrat ye do nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kitu ceuk oge mudah-mudahan panjang yuswana amin tambih deui rezekina amin geuning ieu ai daek dikocorkeun merejekina ka urang teu beda we ti balong beda balong kumaha akang balong saat laukna kocopokan dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna dijabah caina mah loba ngan lauk ngencar da loba jelema ayeuna nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui barokah kosong heeh keurna naon loba mobil gas sawah gedong alus aya dibui gabunganna duit rakyat dihakanan duit negara bener eta dinikmati barokah eueuh ceuk dek oge aya duit loba bener dina finish teh kalah ka kitu euy bener Kang kitu we dek nya dek neangan nu jadi bapak ini teh doakeun nya sok sing penak Akang atuh sing penak bapak karunya bisi ya mah bisi alah ampun aing manganding bapak dek sok luas sieun neuleumkeun maneh we leu sok reuas sok atuh Akang didoakeun sing enggal penak Semar Badranaya kabur di tempat Oko Begalan Patina Arjuna ya pulang palang siang yang lain ieu buta ti mana aing kaget ye duka teuing uang nepi ka wasnu dendam ka urang make rek ngalanyawa sagala sumuhun kula dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu duka eta juring ti mani duka ti mana Semar yawinang Siti bentar Kang Puputra yang kulan melang kabarudak Kang silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy kantos wa moal teu kitu komo ka putra ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut pi paseaeun ai deukeut pi omongeun ge jeung berat jaksi jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu duka teh wa
teuing da aing macan aya pasoalan jeung batur deuleu ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya sumuhun aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman duh boa-boa buta teh ka dieu deui jang teuning heueuh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh hey 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 geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh geus eueuh pelindung nah rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek ka Ruhut Sitompul sok rek ojah ka mana ai geus kieu mah rek pasrah we sim kuring teh nun rek pasrah sumarah we ya aing dekirata ieu mah cing kumaha kiratan najan mungkir da geus takdir najan mupang da geus kadar milik diri bagja awak dek kabur tangtu disusul ngabecir tangtu diberi rek lumpat tangtu diudag hey 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 panustrungan anak maneh bakal paeh mangga teh teuing hirupna paehna lain nu kuring ka dieu ka dunya lain kahayang kuring teu hayang jeung teu mung eta sepuh teh pek dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh dina panustrunganana sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mar sumuhun atuh da sia lelumpatan nawa kelingas atuh denge jelema diudag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat sieun beh dituna nyata sieun paeh diakan mau hayang salamet tuh teh eta jelema ngagubrak kana gawir nulung kawin kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrak sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung
sedangkan lamun ngara-gerakeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar ngara-gerakeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati oke mangga nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 teu geuneuk teu maleuk-meuk Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap nuhun mangga bisi boga hutang ka saha wae keuneh da aya ajangna keur bayar hutang mas bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula hampura da puguh jelema kuring oge aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran dek dipuncit ayeuna maneh suhun mangga caya pedangna ieu uluh pek ari butuh mah kusim kuring kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si laing pek alah nuhun mah nuhun aing maneh ke bangkena hayang dikulub hayang dibeulem kumadinya aing geus paeh mah hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk atawa hayang di air keras kawas ipir aun kumaha nu hirup kuring mamangga teh teuing atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atuh da asa tina taneuh cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu pek dek dikaleuweungkeun heumeureuan kadupak angin asa tina angin ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si laing nu hirup nu tahlil mah syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia mangga mangga cepugu uluh